Heeh, tah si KDM si Dayat Mulyana tah ngarugikeun ke aing gara-gara perusahaan batur. Heeh, paragi abah digawe ditutup ku si KDM tah. Masuk udun. Rajin gitu. Ya siap apa gitu mangke pokoknya udunna super. Sanes coklat. Coklat nuhun siap Bang. Ku abi dikintun. Atuh udah bahaya tadi tuh diuhkeun mah usaha aing mun vakum. Kayak aing kana naon maca macul deui ripu macul mah. Hapunten we atuh Kang Dayat. Abah geus salah sangka ke Kang Dayat. Sialan KDM, gak ada kerjaan pisan. Kata siapa? Saya gak ada kerjaan. Memang media mah kayak gitu, memberitakan yang tidak-tidak. Banyak berita bagus tentang KDM, tapi menurut Sim Kuring mah, Sim KDM teh ngarusak usaha aing, bahaya iya mah. Terancam usaha orang Duh, abah tadi jadi nganggur euy. Mau bisa kebeli beas isukan teh atuh euy. Duh. Nepi ka iraha pertambangan pasir ditutup aing ieu. Jadi rudet aing sebenarnya ke KDM ari kieu gawe ieu. Perusahaan ditutup. Bingung. Kalau gini terus mah usaha aing bangkar atuh, kemudian kayak aing teh jadi nganggur. Kudu di demo ieu mah KDM teh. Apalin Sim Kuring, teleponnya si Amin kok aing kerahkeun warga. Hah? Ieu mah si Amin ieu mah. Mana ieu masalah salah sasaran, salah sambung. Amin. Ya. Henteu. Iya biasa ya bisnis lah. Siapkeun nya barudak 5 orang ulah banyak-banyak. Da lawan lagi hiji. Tapi rakor ngademo meureun rakor kitulah. Minta kebijakan. Siap. Yuk. Assalamualaikum. Jelema geus siap di ditu limaan. Jadi ge sorangan da wani sorangan ge da mau. Geus enak mah lah. Kala dipikir-pikir mah ada asa kurang 5 orang mah euy. Da kudu loba masa meureunnan. Wah, kan aing teh loba anak buah, supir, para supir. Wah, aing telepon heula lah nu teh Pangandaran. Lo. Mane kan eta jobnya. Balik heula we eknon di dinya. Urang kan kabutuhan jelema ya. Siap, sok didaguan. Gitu. Lo. Nyanya. Ayeuna urang bingung bebeja kanu di Pangandaran tita balik. Mana yang ke baliknya? Oh masa sing loba. Siap sok. Waalaikumsalam. Atuh udah bahaya tadi tuh diuhkeun mah usaha aing mun vakum. Kayak aing kana naon maca macul deui ripu macul mah. Beneran diikuti di loba ya. Senajan geus boga 2 karung oge. Heeh. Ayeuna mah ayo we ngarit. Ya. Ngumpul jukut we aing. Waduh. Ayaku rajin si Abah ieu keur ngalajukut pasti jang domba. Sampurasun. Sampes. Aduh, Abah meni rajin. Puguh nya ye. Can 10 karung mah. Ayo aku kumpul jukut yang stok. Nah, geuning Abah, emang Abah gaduh domba sabaraha hiji? Ukur hiji. Gara-gara perusahaan batur, paragi abah digawe ditutup ku si KDM tah. Jadi abah nganggur. Pertambangan pasir ditutup. Abah jadi nganggur. Jadi abah teh ngarit we 10 karung mah. Ini ada gawe teh ya. Oh, ari kitu pertambanganna gaduh izin teh, Bah. Tah masalahan eta mah teu apal abah mah. Ukur milu digawe we kitu. Abah ngarasa karugikeun. Nya abah teh ngerasa dirugikeun ku sawab abah jadi nganggur. Tadina abah teh paribasana kabeli beas anu boro beas matak abah mah hayo we ngarit gitu. Oh berarti KDM teh nyusahkeun rakyat leutik atuh nyabahnya kitu mah. Heeh, tah si KDM si Dayat Mulyana tah
ngarugikeun ke aing. Oh nya atuh bari kitu mah puguh ngarugikeun rakyat leutik mah kudu ditindak eta si Kang Dayat teh bah. Ari Abah sabenerna tuh di rumah ayeuna butuh naon sok. Nya ari Abah mah asal kacumponan wen jang di dapur ya lah sapopoe ya Sapopoe. beas Teu gaduh beas. Priogi sakumaha Abah beas. Ari Abah mah nya tak asal kacumponan we Asal sapopoe kacumponan, muhun mangga. Heeh. Oke atunya sim kuring bade meser ka ditu miwarang iyalah asisten sim kuring kanggo ngirim ka Abah 10 karung beas sekapnya ka Abahnya. Atuh leuwih ti cukup Ya ayeuna pami kitu kita mah. mah muhun kayaknya pangetan naon deui minyak goreng gaduh teh Abah. Eta mah mangga we eta mah atur-atur kitu tah Muhun mah. siap. Nog pengitunya Pak, nog Kantonan apa? gitu. Muhun. Oh sok udud. Rajeun gitu. Nya siap apa gitu mangke pokoknya ududna super. Sanes coklat Coklat muhun siapa engke ku abi dikintun sembako pokoknya sareng beas 10 karung kanggo Abah. Tah ieu mah atuh pangintennya kanggo bekal Abah we panginten ieu mah. Kanggo 2 dinteneun atau sampai 3 dinteneun mah cekap sok Tah ieu mah langkung ditampi langkung dicekap ieu mah Bapak. muhun mangga sok. Nuhun jazakallahu khairan kasiro. Ku abi dikantun atuh nyabahnya. Mangga. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang hirup ieu waktu-waktu ieu. Beas aya nu ngirim, duit dibere, nog minyak. Geus sugan. Lil, tempogerana YouTube. Ieu mah jika si Abah ucupnya. Nya, Asup kana YouTube sia. itu KDM. Heueuh. Asup kana YouTube Abah ieu. Boha-boha kadem-kadem teh anu mere beas jeung duit teh ka uing euy. Kang Dayat kitunya, Kang Dayat Mulyana jiga nama heueuh. Anu barang bere teh kamari boha-boha Kang Dayat ieu. Abah jadi era ku Kang Dayat Mulyana. Geus bebeakan ngomong. Manehanana heueuh sakitunya ahna ke masyarakat. Pasti eta mah jor hujan teh longsor ya bahese jang nginum-nginum acan ngaruksak we. Hapunten we atuh Kang Dayat. Abah geus salah sangka ke Kang Dayat. Mudah-mudahan we Kang Dayat atuh sing sehat sanajan di mana wae ayana. Cik wah orang kerahkeun warga teh. Orang telepon heula si Amin. Kayaknya si Amin.